Alhamdulillah. Ngejo beres, masak beres. Ngejo geus anggeus. Dengan sangu geus aya tibang teri-teri wae ge saeutik urut kamari. Nya tibang daang sorangan si Hoa meni mah nya kudu loba-loba. Kumewe urut kamari ge haneutkeun pokona mah penuh kehangatan pokoknya mah jeung aing mah sagala-gala dihanutkeun aduh pokoknya mah jeung aing mah penuh kehangatan hirup aing mah tapi ayeuna pagawean euy masih kene beurang rek ka mana nya mending kene ayeuna mah urang neangan informasi tentang pertetanggaan gitunya urang geus lila teu amprok jeung si eta tukang jelema eta mah tukang gosip nyaho wae. Gosip tibang sagede tai kuku ge nyaho. Si Lilis, urang ka itu urang ka imah si Lilis. Urang tanyakeun kabarna api-api, api-api nanyakeun kabar. Padahal mah urang teh hayang nyaho informasi terbaru dari tetangga-tetangga yang nu karawas kitu teh geuningan hayang nyaho. Sok kepo teh geuninganan. Urang ka imah si Lilis, tuluy engke geus ka imah si Lilis urang ka warung Bititi hayang nganjuk. Eta bat nyamuk geus beak, bat nyamuk meuli geus kureungit wae sagala-gala kok ieu. Awak aing kureungit kabeh kok tapi kabarareuh aing barentol. Aduh ya Allah Gusti Nu Agung. Geus kembali ke ku Mbah mah. Titi, naon? Apa tuh? Si Romla. Oh, nyaho si Romla eta mah nu gede utangna. Nyarana eta mah. Kawin deui saheut deui gitu. Sia nyaho tuh. Henteu, utangna di mana-mana. Oh, kawin itu boga hutang. Boga ka aing sabaraha 1,5 juta. Asin, cengek, segala-gala, sabun-sabun naon deui. Nyaloba. Geus sabaraha bulan atuh udah hilang. Kayak kebayar-bayar gitu, akhirnya bukan dia kenal garing gitu ya. Tapi kabel di motor, udah cenah mah. Oh ya, enak nganjuk. Emek majal teh cenah. Kalau gawe ini kan, pan amera rasa numpang. Oh, ngaku. Oh, udah deh. Luar payunya rambut gitu. Ay, jelema mana itu? Mana? Itu. Orang. Kadieu. Naon? Hah? Urang agibah teh ya. Kadieu. Nikah beneran pisan aing rek ka imahna aya da di dinya di warung. Aing masih Lilis ya. Oke, heula atuh meni. Sok teu sarbar. Teu sabar. Ribut aja nya calikna atuh abe geunaheun. Ieu kitu tah. Oh nya tadi wae di nya buku kituan. Bukan lalu sudah bayar hutang wae ka aing. Nih, tong sok ngomong-ngomong wae hutang atuh barina oge. Naon. Ieu urang ngahaja tadi. Pindah. Kudu pindah. Aya naon di urang tadi rek ka imah. Heuh. Yo, sok yo geura ge. Eser baik itu as. Ya kalian ka tuka dia. Yo, Naon? Sing tarik atuh ngomongna ameh pemirsa nyahoon. Biasana ge lamun ngomongkeun batur sok tarik kok. mesti kadengeun. Ya, hela atuh kudu tumanina heula diukna ieu teh. Sok diukna kudu tumanina.
Ya Allah, meni aku. Sia mah cek aing geus tak itu ka dieu moal bener tak eta mah. Ngomong wae ini teh cicing we atuh ngajedog heula biwirna. Aing meni ieu terus tak itu ka dieu eta kancing lalagaan jika di. Kunaon sih ho? Yang bisa gede-gede dahalimin. Ye. Nyahon Lis. Nyahon, ieu seksi. Ieu seksi meni. Ieu teu boga kancing. Seban aya nu menarik. Sia teu boga salaki. Heunya aing paneangankeun atuh. Boro-boro jang sia aing kan teu gablok. Papanuk jangan. Yo, aya naon? Aya gosip. Gosip naon dewe sih urang teh ti imah teh tadi teh ngahajar rek ka maneh. Tetangga urang mah beneran. Ah, di masuk sagala we nyahonan wae. Naon saha nu reuneuh? Aing mereuneuh. Saya sih Tetangga urang mah. Oh, teu boga salaki. oh teu boga salaki. Oh, motor anyar deui. Wah, Ai urang teu boga salaki, teu boga motor, teu boga nanahaun. si esihnya. Ih, kudu aing direk nanyakeun eta ka maneh teh. Ngajarkeun boga hutang. Ka saha? Ka maneh? Yo, eta mah geus teu kudu ditanyakeun yo. Nya dengekeun Lilis yo. Eta teh hutangna teh ti zamannya anak aing harita sakola kelas 2. Uluh. Ayeuna anak aing geus kelas 12. Masuk Sok bayangkeun usia eta. Yo, mantak ulah sok hayana nagih wae ka aing teh. Aing oge duit teh loba di luar, Bi. kasinggung kapan boga hutang manehna. Nya, Ayeuna boga anak menang di sana. baheula kan ti salaki anu mimiti keur bujangan jeung parawan. Oh, apana ditinggalkeun teh bener. Nya heueun anu kituna mah da manehna nu nyeri ho ah. Gelis udah siang. Nih sakieu aing cantik, jentrik, alain trik. Dijaga cumur teh aing meuni poe sakieu cantik, alain trik, jentrik oge. Sama sok sirsa ka urang teh sirsa naon sih? Anu sok nyewa ka batur teh sirik ah. Sirsa. Oh, atunya meuni lalaunan meuni ngagebos meuni baudurukan. Ayeuna bara rasuh. Keur macan mandi. Anda sia onam tara mandi atulis mantak aya nu daekeun ge ka sia da sia mapan kitu. Apaan aing terek mandi teh ngaca heula. Kunaon terus? Asing horeng teh geulis keneh nyanggeul. Eta sia meuli di mana? Teuing ribet segala. Hah? Ngolong di kolong jembatan. Banyak cenah kacana ngaca geulis teh. Jadi teh jadi aing terek mandi teh. Ye, terus kumaha eta? Terus kumaha si Esi? Heeh yo. Ari pas geus kitu teh gayana we dag didi. Boga mobil cenah. Oh, boga itu menang warisan loba. Oh, Orang cicing teh orang. Emang nadi si Esi mah ngontrak. Oh, heueuh nya. Meni Yo, boga motor anyar. Ani sok siri coba akhir kemarin menang motor teh naon. Ya didengekeun we da ieu mah urusan. Dari mana dirieur ane kunaon? cicing we atuh cicing dengekeun tah. Basok deui na. Kuliah irung. Ya, pas kitu coba naon. Di ancaran menir. Ganti. Coba ka aing atuh sekali-kali. Tah sia mah eta nu kitu nu sirsak teh. Kapan aing ge sarua hayang dia onjangan atuh. Nya Aisyah mah teu payu meureunnan. Lalaworan Sia mah ku ieu batur mah sudah make beungeut teh make pemutih nu aralus teh sia make penghitam sudah oge. Kapan aing mah geus sakitu bosna. Ini nya paingan we eueuh lalaki nu daekeun baheula si Sabo. Si Sabo. Hah? Atuh mah teuing amni bari nage da ngaliwat hungkul sabodo teuing. Yo baheula si Sabo salakina anu meuni uyuhan teh geuning daek ka si Lilis. Sabo Asia meni hideung udah ge. Mak sok ngomong hidung-hidung. Ini halawaran aing teh patanggeun di asa Cigejeng Arjuna. Da ayeuna mah aing mah da geus teu Bogor jadi namiku. Betulan teh nama asal ngali aspal bahe. Akan ngali naon? Aspal bahe. Ya maruk. Nu kitu teh lain hidung mah, nu kitu teh ngaranna teh putih tua. Berlebihan. Oh, bener. Putih Tua berlebihan tuana. Ari mah sok apal wae. Heueuh nya jelema teh nyalisnya. Ih, ini kana hutang we renei. Sorangan abok. Hutang. Di tong beja-beja atuh isukan ge dibayar tenang we. Jol isukan deui. Oh, Lilis eta teh isu deui tapi dibayar hanteu. Cek aing mah sia mah mending kana kieu we, salaki teu gablek, anak loba, hutang loba nya. Cek aing mah sia mah mending entar rekes we kanu maha kawasa. Geusan ya Allah hirup teh kitu we cek aing mah. Mimitina kumaha? Ya jangan ditolak ka desa. Ah. Nih, Ya Allah,
nya aing tadi punut. Ngentar rekes ka desa heula. Terus ke aing mentana kumaha nyeun suratna ka Allah. Nya ke urusan eta mah urusan tukang desa barina oge. Heula atuh aing hayang nginum atuh bi meuni teu cai-cai acara aya tukang warung teh meni medit. Tapi si hayang nginum. Nya heuh aing hayang nginum. Aing mah cai pula. Aing mah meuni kudu nyokot sorangan hayang nginum oge. Jadi boga utang sabaraha tapi si Roma sejuta setengah. Kadenge Tahu ngomong soalnya. Sok areueut sok. Sok areueut sok. Mana heueuh teh cai eta na gelasna. Jual hiji mah gelas teh. Utang kumaha cenah. Oh, naon? Yo. Cenah majar si anu beunang ku panyakit anu kos keluarga. Hah? Beunang ku panyakit anu kos itu keur usum ayeuna. Si Nui mana ya teh? Eta tetangga sabeula anu seberangan jalan kareta. Hah? Beunang cenah? Positif manehna? Terus kumaha cenah? Tapi kumahanya urang teh jadina teh harareng saararinit ka mana-mana dasar ieu. Hai, eta sakulawarga eta beunang. Heeh. Di eta teh disolasi kabeh. Heeh, teu we modar mah. Ye, aing mah heueuh sok paur. Kumaha atunya ayeuna mah panyakitna karawas Pasti kitu. ieu sok liar we ti peuting. Are ulah dibaturan. Ye, teu naon sia si Ibi mah ngomongna. Aing mah liar ti peuting oge aing mah usaha ho. Ngala duit dengekeun ame kabayar hutang. Sia mah ngomong-ngomongkeun we hutang aing mah teu naon sia ku sia kita tadi. Ngomong-ngomong we hutang we sia mah. Cek aing Mah naon ya? teu naon aing mah nyeri hate sia ku sia teh. Hutang mah kudu dibayar di mana-mana geus teh teh. Nah, Gitu. Oh, nya teh ku aing dibayar ho. Bisa jom teu gablong hutang we hirup teh. Nya aing mah utang leuwih gede. Tuh, coba oge hutang sia leuwih gede. Nya jadi aing saeutik mah ditatagi loba mah moal lagi haeut. Sia mah jadi kos kitu ngomongna ka aing. Bisa beleung teh sia mah. Kade ember aing dibalangkeun. Nya ember ieu nu kieu. Aing poho. Aing mah teu naon pisan eta si Lilis ngomongna kos kitu bi ka aing. Ya emang kudu dibayar. Wah nya arek ke ku aing dibayar nih Bukan heeh. Emang aing si Lilis teu boga hutang ka Ibi? Nya boga sih leuwih gede main nama. Ih, sia mah hutang di jiga nu teu gablek we hutang. Ih, yeuh teh. Aing mah da niat pake ngomong bener teh hayang pasea kunaon ieu mah jadi manas-manas hate aing. Aing mah tadi nage arek nanyakeun informasi. Apaan tadi ku aing di bejaan. Aisyah atuh ngomong ke hutang aing. Heeh. Da aing mah nu penting mah hutang kudu dibayar. Gandeng jadi pasea mah bukan hutang dibayar hanteu. Arek rek dibayar tak si Lilis tak dibayar mah hutangna gede ya. Gede mah teh kudu diwakafkeun. Hah? Wakaf. Sia pikir emang tak taneuh diwakafkeun. Bararik moal wae diguyur ya sekalian. Hutang dibayar teh ngadon pasea di warung aing. Marangkat ka ditu salaki sia tu nareangan garang Arek mangkat. aing marangkat ka ditu tangdak eta mah teu beungeun salaki. Teu payu meureunana. Sia oge randa. Kajeun aing marana oge. Tah, banget aing juga bawa sia. Udah penting mah aing marana happy aing mah. Kadenge teu. Banget aing juga bawa sia. Dibalik meureun. Bawa sia jangan banget aing.